Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu kondi kitu katelana ngaran lengkap nama Sukondi ngan suk dikondi-kondi wae ku balarea oge budak lalaki geus lila ngadenge pamenta indungna teh cenah hayang pindah hayang abang brangkeun hate demi bapakna Bapak Majid dipenta kitu teh henteu ngajawab boro ampar bisa nyarekan samistina salaki nu keur dijejeleh ku pamajikan tungkul teh tungkul bae teu lemek teu nyarek ari caritana bareto basa 2 bulan ka tukang maijoh indungna kondi mimiti nyarita rek pindah teh ka kondi basa keur lalenya panrek sare ngaharewos cenah kondi mun emak geus tulus pindah maneh rek milu ka emak atawa rek cicing jeung bapak kitu harita kondi teu mere jawaban mitra kaum dangu bisa kasawang ku sararea oge geura bae kulawarga Sukondi anu asalna bisa disebutkeun keregreg pageuh ngadadak jadi ingeung alatan samporetna penghasilan nu jadi bapak Kondi sok inget basa zaman bapana kerjaya zaman potret kelir can ngaranjah desa kahirupan kulawarga Pamajid teh bisa disebutkeun leuwih ti cukup penghasilan Bapak Majid tina motret biasana sok nyesa sanggeus dibalitungkeun jeung kaperluan hirup sapopoe teh jeung dah henteu gereyak kulawarga Kondi mah ukur opatan maijo nu teh lian iwal ti indungna Kondi Bapak Majid bapakna Kondi weh jeung Kang Odong lanceukna Kondi bari ngadon Bapak Kondi ngider motret ka pilemburan emak Kondi muka wabarungan hareupeun imah kitu bae daganganana teh sabangsa dahareun asakan babakuna kadaharan barudak ari nupang payuna teh cendol jeung baso komo mun keur usum dibuat mah cendol laris tara kungsi ngadagoan bedug lohor teh lain sisiwo mokaha ari bebeunangan teh make aya 12.000 mangkaning di zaman harita mah duit sakitu teh kasup lain duit leutik-leutik pangajina ditambah ladang motret ceuih ti Pamajid oge sok resep nempo duit ngalayah dina meja teh dipalencrong we ku opatan maijoh misahkeun duit keur balanja isuk sarta keur kaperluan dapur sapopoeun sesana sok diasupkeun kana ceng-celengan mitra kaum dangu Kondi jeung Kang Odong sok kabagian recehna aya 100 aya 200 ngan Kang Odong anu tara sugema ku pamere sakitu teh
sok hayang bae 300. Tong disarwakeun atuh mah, mereka kuring jeung mereka si Kondi mah. Ceuk Kang Odong sakali mangsa. Kuring mah geus gede ari si Kondi mah. Karek segede nyenol. Cenah. Ngadenge omongan Kang Odong kitu. Bapak Kondi anu tayalian iwal ti Pamajid ngan seukur imut ngagalenyu. Ari maijo mah jongjon wae milang duit. Demi Kondi teu ieu nyeri kana hate darumasa Kakang Odong teh lanceuk umur ge beda 6 tahunan. Geus aya kana 2 tauna Kang Odong tamat TSD teh. Keur anyaran rengse mah ku Bapa Majid teh mindeng di Jujurung sina neruskeun sakola ngan manehna keukeuh mugen teu daek geus hoream cenah. Geus hoream Bapak cenah sakola teh kitu. Antukna kolotna jadi boseneun ngajujurungna da meureun dina daekeunana sakola oge moal pibenereun. Cuma daek oge ari dasarna sabab kapaksa mah lain karep sorangan saanyana teh lain bebenjon. Galagat Kang Odong teh teu bener sakolana teh geus tembong teh keur SD keneh. Eta we ngendogna oge tepi ka 2 kali. Kawas Mang Anggang yang meureun mitranya. Mindeng pisan ari timah indi tapi ka sakola eueuh jaba deui basa geus kelas 6 mah manehna mimiti nyandu kana udud. Tangtu wae tarawanieun ari udud di imah mah sabab sok digambreng ku maijo. Anu matak pantes lamun manehna hambur duit teh da sok meuli rokok teh. Sasat kitu teh bae nu sok udud geus nyandu ari panghasilan can boga. Antuk nama maijoh mindeng karurugian. Lain sakali 2 kali Kondi nenjok Kang Odong nyokot duit tina sorog warung. Lamun indungna keur bongo kudu bae celong eusi sorog teh. Tapi ku Kondi tara ieuh dibejakeun sabab sieun manehna ngakalahkeun. Asa marema tadi teh panengan menang sakieu ceuk indungna dina hiji mangsa. Kondi sok buru-buru ngaleos sieun katanyaan. Komo Kang Odong mah beungeutna ka tembong geuneuk kawas galinggem. Ngan hadena maijoh teh sok tara kapapanjangan. Mitra kaum dangu najan geus teu sakola tapi manehna kawas nu teu mikir-mikir hayang bisa neangan duit sorangan. Dititah kitu dititah kieu teh salawasna pugag. Sapopoena ukur ulin jeung ulin. Malah tampolana peuting-peuting oge ngaralas turun ti imah teuing ka mana. Ngan untung teh najan Kang Odong teu boga gawe oge kahirupan ekonomi kulawargi Kondi teh teu nepi ka ripuh lantaran boh bapakna nu talian iwal ti Bapa Majid atawa emakna Kondi nu talian ti Maijo jaralan keneh usahana harita mah.
Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun hanjakal kaayaan regreg pageuh kitu teh telana umurna ari anu nyebabkeunana mah lantaran kalembur kondi teh datang si tokeh sengke muka toko potret puguh bae lantaran si tokeh mah motretna make film clear atuh loba langganan Bapak Majid teh jadi parindah kadinya nempo galagat kitu Bapak Majid teu cicingeun terus manehna ngarobah siasat sabisa-bisa nu kabiasaan motret make film hideung bodas teh ku Bapak Kondi ditinggalkeun kawas si tokeh Bapak Kondi oge ayeuna mah motret teh make film clear teh potret berwarna mitra nganyak kitu sanajan geus ganti make film clear oge langgananana teh loba nu mugen dipotret ku Bapak Majid teh rajeun aya oge ukur hiji-hijieun karti ari kitu nama kusabab dipotret ku Bapak Majid mah kurang alus sabab teu boga gambar pamandangan dina lawon teu saperti di situ oke dipotret ku Bapak Majid mah kakarak alus lamun urang lempang ka Curug Ciwalen atawa ka Geberbeas pasir tonggoheun Cimanglid anu blung-blung ka mana-mana ari dipotret di sitoke mah hayang alus teh tuku dulu let kesang lempang ka Curug Ciwalen atawa ka Geberbeas tinggal ngagunta-ganti layar we malah aya onjoyna di sitoke mah urang bisa dipotret hareupeun gambar laut anu ngaplak semu biru satungtung deuleu antuk nama mitra bangkrut we usaha kana motret teh menang sababaraha minggu Bapak Kondi atau Bapak Majid ieu ulang mikir neangan lahan usaha sejen sanggeus manggih bong bolongan tuluy ngajual tustel duitna dibilikeun kana roda baso ari duit ceng-celengan meunang ngumpulkeun maijoh mah tibareto oge geus beak dipake hirup sapopoe sabot usaha motret tiiseun atuh ganti ayeuna mah pacabakan Bapak Majid teh tina nyorendang tustel jadi nyunyurung roda baso rada capek bae keur mimiti mah bubuhan kudu gede tanaga mimitina Bapak Majid dagang di buruan SD jeung buruan balai desa tapi bubuhan di tengah lembur nu dagang teh lain Bapak Majid wungkul buruan teh sasat pinuh ku tukang dagang nu dagang baso wungkul aya 3 urangna acan anu dagang rujak kupat tahu cendol jeung sirop meh ngaderedes di buruan sakola teh nu eueuh teh nu dagang naskah dongeng we meureun mitra dawuh tukang dongeng ayo teh naskah dongeng ke cagor wah intermezzo mitra aduh wah mitra kaum dangu tungtungna boro ampar nepi ka beak dagangan teh palias payu tengahna oge henteu nitenan keayaan anu samodel kitu lokasi dagang Bapak Majid pindah ayeuna mah di buruan SMP
ngan oro kaya. Pernah na rada jauh aya 2 kilometer na. Atuh saban indit imah teh sok ngabiasakeun maneh tabuh satengah salapan. Datang ka sakola kira-kira tabuh salapan. Waktuna barudak istirahat kahiji. Ngan balik na sok burit, sok dadasar heula di buruan kacamatan. Kitu soteh mun dagangan henteu beak di SMP. Da mimindeng nama enya tara beak teak. Di tempat anu ayeuna lain hartina subung kuno dagang. Aya meureun 5 urang mah nu ngadon dadasar di buruan SMP teh. Nganu dagang baso mah Bapak Majid sorangan, hartina eueuh saingan. Kajadian anu teu dipiharep lumangsung sabulan leuwih sababaraha poe sanggeus Bapak Majid mangkal di buruan SMP. Harita pasapon anu muka wawarungan di tukangan sakola ngarasa kaelehkeun. Dumeh nu mareuli teh nyedakna kahareup bae. Jigana bae eta pasapon teh lapor ka kapala sakola, sangkan Bapak Majid sabalad-balad teu didinan dagang di dinya deui. Rada nyeuneu oge harita Bapak Majid teh malah kungsi mangadep segala ka kapala sakola supaya tetap didinan dagang di kompleks sakola. Tapi bubuhan kapala sakola leuwih berat ka pasaponna. Antukna Bapak Majid sabalad-balad teu meunang deui dagang di dinya. Teu baha. Daek teu daek Bapak Kondi atawa Bapak Majid sabalad-balad pindah dadasarna kaluar dari sakola. Ayeuna mah dagangna teh di sisi jalan. Mitra kaum dangu, najan pernah nati sakola ka jalan teh ukur 12 meter, tapi kaayana nu meuli teh teu beda jeung waktu dagang di buruan SD. Mun baheula mah alesanana teh dumeh loba nu dagang. Ari ayeuna mah beda, barudakna marugan meuli. Kaharti tuda. Dagang di jalan mah lian ti kotor teh bisa ngadatangkeun panyakit deui. Babakuna kakabulan ku kandaraan nu liwat. Mana komo apan jalan di lembur Kondi mah lain jalan aspal. Jadi lamun aya kandaraan ngaliwat teh taneuh mulek kawas haseup durukan. Geus kitu mah tak bae nyunyurung roda baso teh. Bapak Majid ulang deui mikiran lahan usaha saterusna. Kapanggih-kapanggih sanggeus Mang Janta ngajak ka Jakarta ngadon kuli nembok di salah seji pausahaan bangunan. Teu dipungpang dasar keur kabung bulengan neangan lahan usaha gawe nembok nu geus kajudi merlukeun tanaga gede teh antukna kup Bapak Majid disanggupan. Singkat cerita, 5 poe tisaprak Bapak Majid indit ka imah aya surat di Jakarta. Bapak Kondi nyuratan eusina pondok pisan nyaritakeun yen manehna salamet sarta geus mimiti gawe. Ari pagawean anu keur dipajuna teh ngadegkeun hotel tingkat. Maca surat ti Bapak Majid maijoh pohara atoheunana eta bae bakat ku atoh kongkolak panona oge nepi karembes ku si mata. Geus puguh ari ngadua ka Gusti mah mani pok deui ngan teu ku hanteu mitra.
Dasar jodoh pati bagja cilaka teh mung nu kawasan nu ngarasakeunana. 2 poe ti harita. Kira-kira tabuh 5 sore ngiung aya ambulan eureun hareupeun imah. Eusina Bapa Majid ngajolopong dina blangkar bari disimbutan ku lawon belang. Ceuk Mang Janta cenah bapana teh ragrag basa keur nembok di tingkat 2. Untung keneh cenah eta oge ragragna henteu di tingkat 3 kitu. Ceuk Mang Janta mapalerkeun mana kondi. Ari mah ijo nu teh lian iwal ti mana kondi harita berorah kapapalerkeun. Sasatnya gruk cerik bari daleukeman blangkar. Mun seugeut teu dikenyang ku PRT mah tangtu mak kondi teh bakal kapiuhan ngalungsar kana blangkar. Tah mitra ti harita disaprak ragrag Bapa Majid tekungsi mampuh barang gawe deui. Lain teu niat tapi dumeh teu kadugaeun bae. Mokaha apan ladang ti Jakarta teh leungeun kenca jeung suku katuhu teu bisa diobahkeun deui. Teuing potong tulang, teuing naon, ngan ceuk Ki Abas mah ahli urut di kampung. Bapak kondi teh cenah misalah tulangna jagreg teu bisa diobahkeun. Bisa cager deui ngan kudu lila leureuh. Mitra pikeun ngabanjel-banjel kaperluan sapopoe. Warung mah ijo ayeuna mah nu jadi andalan teh. Daganganana rada dipepekan, lian tiasakan ayeuna mah ditambah ku samara jeung barang kaperluan sapopoe. Seperti sabun, odol, malah obat nyamuk oge aya. Kondi ge osok ngabantu-bantu. Ka sakola ayeuna tara cukup mawa buku jeung patlot wae, tapi bari ngajingjing termos es. Lain jieunan mah ijo, tapi meunang mawa ti Kang Odik. Hiji-hijina jalma di kampung eta anu bogaeun kulkas. Lumayan bae bebeunangan teh. Sakalieun keur jajan mah atawa keur melilang layangan mah tara kungsi menta kanu jadi kolot. Tapi dasar kulawarga Bapa Majid kudu tetep inggeng. Dadak sakala warung indungna teh jadi tisen kuno meuli. Kusabab di belah wetan Paidi ngadegeun warung anyar. Ari di belah kulon mah da geus tiba heula Mang Odah muka warung. Sasat ngandalkeun nu meuli ti landeuh mah teu bisa diarep-arep deui. Apan sok aya gowengan ngadonda dasar di landeuh. Atuh pikeun ngabanjal-banjal kaperluan sapopoe kapaksa sababaraha barang mimiti narungtutan dijualan. Barang nu dijual teh mimiti pisan mah eusi bupet. Kayaning, gelas, piring, jeung sendok. Tidinya pindah ngajual dipan, lomari, kursi, jeung bupet. Tungtung nama heusi imah teh kadiranjang paranti sare maijoh jeung Bapa Majid na wungkul. Kursi bae sasetel deui. Ari kondi jeung Kang Odong mah cukup sare dina amparan samak bae bari dilapis ku kasur lepet. Mitra kaum dangu beak ngajual eusi imah pindah kana ngajualan pakaya sejena.
nupang helana kebon di Jalatrang. Eta kebon anu legana 50 bata teh asal nama digadeken susuganan bisa katebus deui ngan beroraah bisa katebus kalah lapur bukti nama nempok ayan kitu teuing setan naon anu ngarasuk kana hate Maijo dina mangsa harita. Mindeng kadenge ngajajeleh Bapa Majid salakina geus bosen asana Maijo teh nyarita eueuh guam salaki eueuh gadag kitu pamungkas anggeus 1000 setan mengpekan hatena Maijo menta pipisahan ngadenge pamenta Maijo kitu Bapa Majid ukur bisa tungkul jigana nolak jeung henteu oge eueuh mendingna mun ditolak bisa jadi Bapak Kondi geus ngarasa bosen digambreng jeung dijejeleh ku pamajikanana. Ari diturutkeun meureun ngarasa salempang pedah pipisahan teh sasat bakal ngorbankeun anak. Kumaha nasibna Kondi jeung Kang Odong? Sadar kadinya jadi eueuh jalan sejen anu bisa diturut ku Bapa Majid teh iwal ti tungkul jeung tungkul wae. Mitra kaum dangu nempo pasemon Bapa Majid anu samodel kitu Maijo mingkin maceh bae ngajajalehna. Nah Kang Majid teh era ku tetangga. Hirup urang sakieu balangsakna. Kadenge sora Maijo dina hiji poe ngemimbitian ngajak pasea. Ari Bapa Majid teu kadenge nembalan. Ieuh Kang. Cik sing era atuh ku batur. Nah ari urang barang anu geus aya oge dijualan dipake dahar sapopoe. Nah akang teh mikir gawe dengan simak blak we simak blak. Mitra ari pok deui mah teu burung ngap. Bapa Majid teh leuleuy keudeu mehna nambalang. Lain tah hayang kami oge. Tapi pan manehnya kami teh sakieu buktina. Morora bisa digawe deui kawas baheula adalah apan leungeun gae usik-usik acan. Alah, henteu we doyot. Alasan. Cenah cek Maijo bari jajabris. Geus bae kuring mah ini dan ingkah. Jeung na deui ambe kuring bisa jongjon. Jeung ti berasare. Baik-baik geus eueuh kuring mah masih ngrek sare sapoe jeput oge. Mitra kaum dangu. Geus nepi kadinya mah Bapa Majid tara katutuluyan. Masing Maijo hantem ngajajaleh oge tungkul teh tungkul bae. Antukna ari dikitukeun mah Maijo oge sok jadi bosaneun sorangan. Tapi akhirna mah teu buru ngalaksana kahayang Maijo teh. Sanggeus pasea rongkah Maijo jeung Pamajid mangadep ka pangadilan agama. Pipisahan teu bisa disingkahan. Aya embohna putusan ti pengadilan agama teh. Bapa Majid kudu mangnyienkeun imah keur Maijo atuh kapaksa sawah 200 bata teh dipupungkuran dijual ka Haji Jara Kasih. Teu bisa majar kumaha banda tinggal sakitu-kitu oge digariduskeun atuh pak aya teh ladis ayeuna mah imah jadi beki parongpong lantaran kursi dibawa ku Maijo nu tinggal teh ngan ranjang bae jeung kasur lepet paranti sare Kondi jeung Kang Odong lanceukna. Ari Kondi
diajak pindah ku indungna teh ukur bisa ngajawab ku gideg. Pon kitu deui Kang Odong oge rek maturan bapak bae cenah mak keun sakali-kalieun kuring rek nganjang ka mak kitu cek Kang Odong dina mangsa harita. Mitra kaum dangu sanggeus ditinggalkeun ku Maijo karasa pisan ripuhna segala pagawean imah teh ti mimiti nyangu beberes di imah nepi ka nyeusehan kudu dicagap ku sorangan. Ari Kang Odong mindeng abur-aburan demi gawenangan idar-idaran bae mimilu kana truk sampe bogana si Akiu babah nu geus 10 tahun bubuara di kampung eta ngadon muka pabrik aci. Atuh Kang Odong teh ari parang datang ka imah palingan mandi jeung salin baju wungkul geus kitu mah kenceling bae indit deui. Ayeuna mah geus eueuh anu bisa ngahulag ka manehna teh. Enya da ku bapana geus diantep sakarepna, tapi aya oge alusna Kang Odong kitu teh. Lantaran dina urusan daharna geus tara ngandalkeun kanu aya di imah. Meureunana saeutik-eutikeun sok aya buruhna mimilu kana truk pabrik aci teh. Mitra kaum dangu lian ti sok abur-aburan oge ayeuna mah Kang Odong teh jadi gede ambek. Tekaop kondi milampas salah sok gancang nyarekan. Kungsi sekali mangsa mah sirah kondi didagungkeun kana tembok. Pedah nyeseuh bajuna teu bersih. Jigana ku Kang Odong teu kapikireun. Yen nyeseuh teh make sabun teu make sabun mah masing hantam dikuyah-kuyah dina cai oge ari teu make sabun mah moal daekeun bersih. Ari kondi apa nyeseuh teh salawasna tara make sabun teu kabeuli nu mata kitu teh. Ari Bapa Majid da puguh kitu sareatna henteu bisa incah jauh tong boro bisa barang gawe leungeun kenca oge masih keneh jegreg teu bisa diobahkeun. Ngan suku katuhunan nu asalna sarua jegreg teh ayeuna mah geus bisa leumpang jauh. Basa mangadap ka pengadilan agama oge Bapak Kondi teh apan digarotong. Nempok kaayaan bapana kitu hadena wae loba tetangga anu barang bere sabogana. Karunyaeun watireun kaayaan samodel kitu heg teh di pista kudu jadi pamajikan. Nu boga beas sok mere beas, nu boga duit sok mere duit. Tapi da teu cukup ku hirup andalkeun pamere batur. Tetep wae kudu bae kapanan boga tarekah mah. Nya kondi anu kudu narekahanana teh. Apan Kang Odong mah sakitu buktina. Padahal lamun manehna daek ngeureunnan udud mah jigana bakal bisa milu ngabanjel-banjel pangabutuh kulawarga. Tapi kondi tara yeuh wani nyarita. Komo menta mah da sieun disengor teh.
Mitra kaum dangu, minangka tarekah anu bisa dipigawe ku Kondi teh tina pikeun ngungkulan kasusah kula warga dina mangsa harita nyaeta ngan ukur bisa ngoyeh disusukan, ngadon ngala remis jeung ngala tutut keur deungeun sangu angkanan mah. Kadang-kadang sok nekrokan pucuk sampe atawa genjer, lian tinggal tutut jeung ngunder genjer pagawean anu kaduga teh ngalahuut badag ti panggilingan pare di kunjalan dina karung urut gemuk. Sakarungna sok payu 300 perak, sok loba anu mesen keur gaganti suluh jeung keur dadampar kandang hayam. Lumayan bae sakapeung mah ladangna sok menang 1000 dina sapoena teh, tapi kitu teh lamun nu loba mesen jeung tara unggal poe deui ngalahuut teh kudu ngadaguan heula beak huut pangirim ti heula. Mitra kaum dangu, dina hiji poe Kang Odong nyarita ka Bapak Kondi yen manehna diajak ngenekan cenah ku Mang Pidin. Nya bae isukna ka tembong Kang Odong geus ngagantel dina bujur mobil bari cocorowokan neangan muatan. Ciawi cenah. Demi mobil Mang Pidin teh trayekna ngangkut panumpang ti Pager Ageng ka Ciawi. Kugituna rada kabantu-bantu ayeuna mah hirup teh penghasilan Kang Odong tina ngenekan saeutik-eutikeun bisa diandalkeun. Jiga nama manehna geus mimiti babalik pikir, nya tuda manehna ge sarua boga tanggung jawab kana kahirupan kulawarga. Malah leuwih gede da anak cikal teh. Dina sapoena Kang Odong sok menang buruhan paling saeutik 2000 perak. Mun kabeneran keur marema mah kungsi menang 3000. Ka Kondi Kang Odong tara kurang ti 500 mere sapoena teh. Ditambah ladang ngalahuut badag make sok aya sesana. Sanggeus dibelikeun kana kaperluan sapopoe teh. Nya tangtu bae dibelikeun teh sairit-iritna. Mun seug aya waktu Kondi sok ngahajakeun ulin ka indungna. Jadi lintuh ayeuna Mama Ijo teh. Bubuhan kitu bareto oge ari gawe sapopoena ayeuna mah kana nganyam. Aya nganyam samak, nganyam dudukuy, jeung nganyam naon wae. Kumaha ayana anu pesen. Pandana sok meuli ka pasar, sakapeung sok ngahaja mega tukang pandan anu rek ka pasar. Sok rada murah meuli ti nu ngaliwat mah cenah. Diputihanana oge sok ku Ma Ijo bae. Nya indungna Kondi rada mucekil batina teh eta bae tinu modal 7.000 teh cenah biasana masuk jadi 12.500 paling saeutik malah bisa jadi 10.000 segala. Maratan langit meang asih nuges Hiji mangsa waktu Kondi nganjang ka indungna kasampak aya semah lalaki kira umur 60 tahunan. Dedeg pangadegna sembada bukna karihuis bodas kabeh. Tapi jika nama sandapeun bapana saeutik umurna teh. Tah ieu pun anak teh Kang. Cek Ma Ijo ngawanohkeun Kondi ka eta seba. Lobo meso ieu teh. Geus kala sabaraha jang. Cenah pokna ka Kondi. Kelas genep. Tembal Kondi. Geuning geus tareh keluar. Kondi tenembalan ukur unggek. Basa semah mulang Kondi gancang nanyakeun ka indungna sahasahana. Ari Ma Ijo teu mere jawaban anu jelas. Ngan semah ti kota bae cenah langganan samak kitu.
Tapi basa dibejakeun ka bapana yen aya semah lalaki ka imah indungna. Bapa Majid teh katembong kerung teng mikiran naon. Sabenerna mah kondi oge hayang nanyakeun naon anu dipikiran ku bapana teh ngan teu kedal ukur disedem wae dina hate. Singkat carita heuleuh 3 minggu ti harita kondi menang beja. Maijoh indungna kawin deui. Kabuktian pisan basa nganjang sidik pisan semah lalaki nu barioto teh salaki indungna teh. Atuh gancang bae kondi bebeja ka bapana. Teu jauh tina panyangka ngadenge beja kitu Bapa Majid kerung deui ditilik-tilik teh tina juru panona aya nu marabai mangrupa cai mata. Oh, tang taingan. Ku tang taingan. Harianeun maneh ijo. Kadenge Bapa Majid ngagarandang. Kondi tenembalan buru-buru indit nyingkahan. Tah ti harita Bapa Majid teh jadi mindeng ngalamun. Gawena ngan nguyak bae di kamar. Kungsi eta oge ku kondi dititah dipariksa ka klinik. Tapi Bapa Majid kalah gideg jeung gideg wae. Pokna kurang perlu tatambah ka klinik mah cenah. Sabab geringna oge ieu mah lain gering lahir kitu, tapi gering batin. Perkara naon ari gering lahir jeung gering batin kondi teu ngarti meus-meus acan. Mitra kaum dangu teu lila ti harita awak Bapa Majid nyebret panas ditambah sukuna kembung jiga nu biri-biri. Temung pang ayeuna mah basa ku kondi dihabenan sangkan tatambah ka klinik teh. Cek pamantri cenah Bapa Majid teh katerap liper. Tong loba teuing dahar nu haseum-haseum cenah sarta kudu loba dahar-dahareun anu gede gijina. Ngadenge katerangan pamantri kitu teh boh ka Bapa Majid boh ka kondi jadi tambah bingung. Minangka pang bingungna teh eta ku perkara dahareun anu gede gijina. Rek ti mana tuh da manggi dahareun anu gede gijina. Mun unggal poe dahar cukup ku sepan pupucukan wungkul atawa pindang remis. Rajin menang lauk lamun parang aya nu ngabedahkeun balong kitu soteh teu nitih 2 bulan sakali. Mitra kaum dangu ari Kang Odong anu tadina disawang rek nyaangkeun deui kulawarga teh buktina mah teu beunang terus diandalkeun. Kalah pru kawin tadina ku Bapa Majid dipungpang ngan sanggeus ngadenge yen hubungan Kang Odong geus raket pisan jeung pipa majikanana teh. Antukna Bapa Majid oge teu bisa nyarek. Nya prung bae Kang Odong teh dikawinkeun. Tekung si dirame-rame da puguh taya pakeuna teh asal salamet teh lain bobohongan. Najan imah kosong da puguh ngan ukur dieusian ku kondi jeung bapana wungkul, tapi Kang Odong ngadon nyawa imah ti Haji Sukria. Imah bilik ukuran 5 ka 4 meter. Disewa 50.000 satahun. Kaitung mahal bae nyawa imah kitu keur ukuran di kampung kondi imah. Ngan abong kena benang dicicil mayarna, Kang Odong lah-lahan nyanggupan nyawa eta imah. Ari ngandalkeun dipangmayarkeun ku mitohana mah pimanaeun. Da teu pati beda ka ayanana oge jeung kulawargana. Komo ngandalkeun pamere Bapa Majid mah sasat keur dahar oge. Belaan anjuk hutang. Mitra kaum dangu ti sapra Kang Odong kawin mah saat bae kabiasaan mere duit keur balanja. Saat nu tadina tara kurang ti 500 perak sapoe teh ayeuna mah teu saketip-ketip acan.
Kapikir tudak ku kondi oge tong boro bisa nyesakeun keur batur keur kaperluan hirup maehna oge masih keneh kurang. Penghasilan kenek teu beunang di Arab-Arab, teu kawas saperti penghasilan pegawai pamarentah atawa tukang dongeng. Geus tukang dongeng dewa mitra. Puguh ripuh tukang dongeng oge ari eueuh nu nyawer mah. Nya teh ati ti Malaysia nya kamari mah paling saweran hatur nuhun kanggo teh ati. Mitra kaum dangu, nempok kaayaan Kang Odong kitu mah kondi oge jadi teluas barang penta. Najan perlu pisan ku duit keur biaya tatamba bapana, tapi mereketkeun maneh bae. Kungsi sekali mangsa kondi balaka kanu jadi indung. Meijoh meta duit keur biaya tatamba nu jadi bapa. Tapi tibatan merek mah meijoh teh kalah merongos. Kekecapan anu dikedalkeunana mun dilenyepan mah matak tugenah kana hate. Untung bae teu kadengeun ku bapana. Kondi, Ceuk indungna. maneh mah bodoh atuh da. Ngadonuturkeun bapak maneh tuh da. Anu titik brek gering ripuh, ya dengekeun. Kapanan cek emak oge, mending kade milu jeung emak. Keun bae bapak maneh mah antep sorangan. Jika keur bapak maneh mah leuwih halus maot buru-buru lah, tibatan hirup sangsara mah. Kitu diantara omongan Maijoh teh, mungguh seukeut alhabatan gobang pikeun anak mah. Antukna Sukondi ngan ukur bisa cerik batin. Ari cimataan mah henteu. Penyakit batin meureun seperti penyakit anu karandapan kudu jadi bapa. Mitra kaum dangu untung bae nempok kaayaan kulawarga kondi sakitu balangsakna teh. Pamantri Kesehatan mereka wijaksanaan. Bapak Majid bisa tatamba kalawan teu kudu mayar. Atuh pohara bungahna ngadenge kitu teh. Najan Bapak Majid mindang dipaksa mun rek dibawa ke klinik oge. Tungtungna Bapak Majid oge eleh geleng. Kumindeng mah tatamba ke klinik. Lila-lila katembong rada engkeut-engkeut cager. Suku anu badareuh ayeuna mah geus mimiti kempes deui. Tapi acan kawas sasari mah atuh bakat kumindeng ngadaharan vitamin pamere ti klinik. Beungeutna oge ayeuna mah teu kanyos teuing. Nempok kaayaan bapak nu maju kasehat asana moal aya nu nandingan atohna teh kondi dina mangsa harita. Ngan orokaya panyakit nu teu bisa disingkirkeun tina diri Bapak Majid teh. Najan enya ge mindeng tatamba ke klinik nyaeta kabiasaanana ngalamun. Tisaprak Meijoh kawin deui pagawean Bapak Majid teh ngan ngalamun we jeung ngalamun. Beki dieu penyakit ngalamun Bapak Majid katembongna beki parna. Lian tiboga kabiasaan ulang mikiran hal-hal anu ku kondi teu kapikir, sakapeung katembong Bapak Majid teh sok seserengehan sorangan. Ditenan kebiasaan anyar Bapak anu samodel kitu kondi pohara ruasna. Da geus nyaho ti ibu guru yen gejala penyakit ngeser ingatan teh dimimitian ku boga kebiasaan ngalamun cenah terus sok seserengehan sorangan. Nah bener kitu bapana teh ngeser ingatan. Kondi teu sanggup ngadenge eta jawaban. Nya lamun adana ngabenerkeun. Komo sanggeus tatangga nyarahun mah atuh jadi guyur bae perkara beja anyar. Mang Majid geus ngeser ingatan.
alias hiwah alatan kalalaban ku pamajikan anu tega ninggalkeun tur kawin deui jeung lalaki sejen. Mitra kaum dangu nempor syariat Bapa Majid anu samodel kitu dunya teh karasana beuki ingeung bae pikeun kondi mah. Maratan langit meang asih nuges leung Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.